Iya, jangan dong. Nah, ai gegeran nyakutan kieu boga penyakit gogoran. Gogoran gegeran ulah kitu eta isi. Jago ngareng kenek nya aing oge pipiluheun ngarung kunuk nya boga penyakit koroohan. Untung aing teu disebut nu gelo. Manying hareup dek nukang we nya mah manenyo. Rek bunur rek itu bunur. Dek ngiuhan dina handapkeun torate. Ayo. Ya. Si bangsat sia. Kurang ajar si Doraka herang ieu. Naon? Cing atuh cing nempo. Naon? Noyuk kana angeun. Bangsat. Sangeunana pisan. Cokor teu kesang kana hulu. Ku inung bapa aing mah tara cabak-cabak acan hulu musat. Ya. Geura beakeun raga. Ya. Hai. Ya. Iya. Iya. Coba. Waduh. Iya. Jago hidup. Silakan batur hidup. Idut jago idut. Jeung idut sagala rupa. Dapi milikeun aing atuh si Jai mah. Aya bahan kapibana ku eta mah. Tageningan. Ditujukeun ka para penontonnya netelakeun. Mahaprabu Susana parantos gajeng jahe di tengah lapangan. Ya. Ya. Alungkeun kitu kasusukan da. Dina ngat ieu, mangga inget ieu netelakeun parantos gajolor oge. Parantos kaluar getih tina pangamungna. Ditujukan ke para petugas atanapi bawahan Susena dina nangkat ieu mangga supaya dicanak ka tengah lapangan. Masuk. Mas, lawat, lawel. Nah, kabina-bina teuing atuh da di nagara urang oge teu kurang-kurang awewe. Nya ungah malam minggu riab awewe alut-alutan. Nya kabina-bina teuing jauh-jauh mangulawi. Nya disangkanya cikeneh bieu amis budi bear budi seuri amis. Nya ayeuna tos maot deui. Sanes maot geuningan teu eling. Nya teu sangka ari Yuswa. Nya teu sangka ari Yuswa. Nya nah atuh make ka dieu nyawa teuing atuh nya. Atuh teu pidana dina rangat ayeuna Mahaprabu Susena anu parantos kalah dina medan dina medan ieu medan pertempuran atuh dina jam 10 kirang saparapat ayeuna unyuk sumanga ditujukeun ka Mahaprabu
Bimakeran. Ya, Bimakeran. Ah, eta mah betul taning jiga mah. Waduh, akur teh betul. Ya, aduh akur teh mah hege. Mangga supados jatuh ini. Ya. Aula Bimakendran. Oh, Bimakendran. Maksud? Maka miusai marak muasan bakal ngakunur putih dua Sumatera lan sekali kacabati kaula Bimakendran. Iya. Dur, tanding ini belah. Kasep anak mangkal kaca. Hayo. Ditujukan ke para penonton di negara ia parantos di payunan antara jago serang raja nyata Bimakendran punya semangat di ngawitan deui ayeuna jam 10 kirang saparapat. Oge supados nepang kenela panangan antos jago serang peminat. Sok payunnya. Kaula Bimakendran. Kaula Gatut Kaca. Iya. Gatut Kaca. Tiga lara. Aku sing tiga. Hati. Aku sing tiga balik. Bis bulat di kamar jadi mangga. Iya. Dinerangan iya kaula anu bakal jadi emang hidup. Kaula anu bakal jadi emang hidup. Hayang 1 juta kukul disogok. Hai, ulah lu padami. Gelut aja. Ulah seueur padami mangga. Ulah padu harga sok nya bisa. Ari ja. Shot. Cisin shot. Iya betul. Wow shot. Keket siaga cokor tidak. Di teluh ingki going. Kurang ajar. Nah, kumaha we gelut mah. Nah, hacang pelapisan. Aing mah can njak hulu. Coba maju. Ulah loba urang mi. Ulah. Naon eta teh? Aduh, nguningakeun yen Bimakendran parantos kalah ngajolor di medan halang ieu. Iya. Hidup jago, hidup. Hidup jago. Hidup jago. Hidup. Aya keneh karep. Nah, maksa teh maneh. Di negara kaula gerobak keneh awewe mah hayang sabaraha hiji. Paluli teuing teu ka sorang ka Sumatera jeung kestrikan oge. Peuke eta mah biaya ti kaula ngalamar mere hajat malang geunya. Ulang ajar binatang. Tak geuningan kitu. Montong jeung kukurtos. Kayak ka para penonton. Ulah seueur teuing emosi. Bebas lola jeung mah. Boga duit jajan, tunu hes, rame balik. Ulah sasauran gitu. Iya. Saptrap tanira Batara Kresna binga sakalangkung ningali Gatut Kaca sepak terjang banting tulang di lapangan alun-alun. Datan nira tangga demam.
datang datang ademan si manggulingan lagi ingkang samiawi ngah kamar wata suta pengah kagire-gire aduh Gatot Kaca anak gua tesangka hidup nikah dedeh kasep Nai nakula kaula nung kaula raka batara nuhun nai aya keneh waktos rupina dina danget ayeuna waktos parantos nunyukeun jam 3 oh jam 3 oh asa nyerelek pisan aiku kagimeureng-gimeureng kula lajo nuhun Gaca aya kasep aya tunu mudah-mudahan wae putra aja pati daya halangan pikeun bela negara bangsa kagama nuhun kasep ayo stipikat contoh masyarakat gimana tai nakula kaula nung kula mangga atuh geura tutup ngawitan deui dinten anjing oge geura tempatkeun para raja anu sapalihna anu teu acan asup kana lapangan okobe mati ieu geura tempatkeun pikeun reusna oh timalan ditujukan ka para raja anu sapalihna anu teu acan hing semara parantos disayogikeun tempat kangeus dinten enjing di ngawitan di jam 7 saparapat atanapi setengah 8 mangga supados reusila sakedap oge ditujukeun ka para penonton dinten enjing di ngawitan deui ayeuna kumargi waktosna parantos teu ngawidian sakitu kasibulan hege bubar balik ayo Gaca ayo hege bakat nyingku berang kucing mikiran hayang boga pamajikan jadi manyangan badul aing beda keperlikan nya jeung ieu panon teu ngiceup deui mengahanya deudeuh teh nyai dah-dahane cing tiasa laksana ka akang akang teh moal boga pamajikan upama henteu ka neneng nya dah-dahan ieu aa nok teh hayang waos emas nya emas bilih palai longres nya kangge lebaran bilih palai Honda bek akang anu bakal ngalaksanakeunana di mana aing hees ieu apan disayogikeun tempat oh itu mah ke raja ari pahlawan ai urang di mana nya Joing di emper gitu. Di papangungan sakantenan atuh tong muli. Aya lowongan di Kemar gitu. Nya nek lurus. Raden Putra Gatot Kaca maksad geus lumampah. Gatot Kaca hiap hidup semangat. Raden Putra Gatot Kaca medal di satu
Gunung Kelirawur Gusti tinaretesan ya ingsan dalang disurupi kang wayang disurupi kang dalang ya kelir miraga sukmana banglus perlampahipun anu aya di alun-alun kraton utawi nagara Amarta para raja anu sapalikna direskeun pikeun ngantosan dinten enjing kitu kaayaan saemara dipuseur dayeuk Indra Prahasta beja pabeja-beja tina sajeungka jadi sadeupa dugi ka luar nagara ieu netelakeun di nagara Amarta ngayakeun saemara rehna panengah Panawati Pati Arjuna parantos mirak Sumadra lan Srikandi kitu kawartoskeun anak kaluar nagara kalayan Nakula Gatotkaca oge Sri Batara Kresna anu sami nang tayungan tiap dinten Batara Kresna Ratu anu linuhu gantos sawi Nursita kocap paun tening di kiji padepokan Gunung Wis
anu mimpin padepokannya tanah Panita Sukma Pawana. Eta Panita Sukma Pawana teh kagungan putra pamegetnya tanah bocah ireng anu kasebat kitu kasempurna. Yen kagungan putrana teh goreng patut misah tinu lian. Anu kiwari eta putrana dedeukeus ka ingkang Rama Panita Sukma Pawana. Sapa medalipun Panita Sukma Pawana. Cah. Bocah ireng. Ya kadieu cu. Punten. Ya bagus. Sanajan barika anak kadeudeuk kanyaah anak kuring patut oge teu weleh we nyaah meumut. Wah, patut dari jati kata Pinuhung ku ama kasep. ayang kawin. Ina ieu budak. Ama, Ieu ujang ayang kawin. Ama, ayang kawin. Tong kitu isin. Aduh, Bapak. isna nawangan. Berikir lu diberikan gajah sarek untung ingatan buat penting osok asa kering play berang baru sinang panutan atek tuk supaya saka melang semua belakang saka melang kamu kedek angkang tulungan hari raya batirunanku pemerintah tirusina hari rasta tirumahku pemerintah tirungan kumalaikat Piku
kuya pertapan ingkang lineuwih kuya pertapan jajar ingkang lineuwih jajar ingkang lineuwih pawontening padepokan Gunung Wilis utawi padepokan tutugan Gunung Wilis Panita Sukma Pawana anu kiwari nyaun ingkang putra bocah ireng wawangi Kundirangan jika. Nah, ari geus kolot untu geus nyungtut maruragan suku geus amper hese dilengkahkeunana leungeun geus hese diobahkeunana panon geus kurang awas ceuli geus kurang denge nah ari keur ngora madahar kuat 2 piring sapoe nah ari ayeuna geus kolot 4 piring kurang kene kasep anak ama cuung sanajan bari jeung koreng patut misah ti batur tetep we kanyaah kadeudeuk kacinta kawelas kaasih tamplok ka hidup cu Itu serius ulah loba teuing humor cu Inu damel amang ngahaturkeun si mapa ngabatus ka huyuk ama kula. bisa dicari mah cu semah hidup ku ama Kalina ti eta tina naon rupiah kalepatan gawe ulah kirang malum. urang saling maklum jeung ama kasep bageut Pingtigana naon ama nyalukan putra cah ireng. sabenerna kieu cu Naon? hah Naon? kahiji ama teh maksud negerakeun rasa kasono ka hidup Iya. kadua nati eta ama teh atuh maksud syukuran ka kersana Maha Agung anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka Iya. katilu perkara ama terek ngukakeun eusi ati anu dikakanung minggu-minggu direncana bulan-bulan dikekelek disasangke saban poe anu ngingintil saban detik Iya anu kuring. tak ku hal ieu kasep sanajan hidup rupa goreng patut aya nu ngahina bati nyeri nawe ka kolot macu Kenai nu ngahina mah. Kenai ah. nya tak kitu cu Iya atuh aya naon buru-buru ama. Hayang kapangih judulna hayang buru-buru atuh. oge tenang cu ameh jelasnya Iya. sanyana kieu ama teh sakumaha anu geus dicaritakeun tadi Iya. yen nyaahna ama kanu jadi anak komo lamun segloba kanu gede nyaah ku gedena kanu leutik nyaah ku leutikna kanu awewe meureunna nyaah ku awewena kanu goreng patut oge nya aku goreng patutna kanu kasepnya aku kasepna aya istilah sakalieun anakna gering nangtung ngalang layung indung mah jeung bapa sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anakna maut Iya. Ditampi ka duduh ka nyaah ka cinta ka ulah ka asih ama ka putra. tah kitu cu pangna ama nyalukan teh nempo hidup Nah,
hidup teh upama peuting jiga teh tega ninggalkeun sare. Upama berang jiga teh tega ninggalkeun dakar. Pagawean ngan ukur ngahulun balung ku tulang. Jadi tanda tanya ka ama. Naon pangna hidup tepi ka kitu teh cu. Gerak belak-belakan ka ama. Balaka ka kolot mah mau burung dilaksanakeun asa saimbang jeung kaayaan kolot anu sarupa kieu. Is ulah ceurik. Sok. Isin entong. Entong naon? Entong diwartoskeun. Is bejakeun sok. Bejakeun. Belak-belakan sok cu. Sanyana. Abah. Ieu. Abah ama. Isna ieu. Karena putra dugi kaki cicing aku itu jeung tulang. Padule gegedena. Nya. Naon cu? Mak. Ikma dibejakeun ah. Ih bejakeun sok. Bejakeun. Ulah dibuni-buni tong diding-ding kilir kenang siloka. Nah, ama ikhlas gitu. Ikhlas. Ridho. Ridho. Nya. Pamit kitu mah. Putra dibejakeun uyuna. Sok. Saleresna putra teh hayang kawin. Hah? Hayang kawin. Hayang kawin? Nya, ama hayang kawin. Panitas barang midanget ingkang putra yene telakeun kanguan maksad yen panikan. Ijar meneng Gusti petenge ati nira. Mejar meneng Gusti petenge ati nira. Ati nira. Lir kalimputan mega bodara. Awor lan mega putih. Iwala salin sumabda. Sakedapan betenawang sumargane pun peteng penggalih. Dang ngandika. Jadi hidup teh kayang kawin. Nya, ama. Ku ama dilaksanakeun sanajan nepi ka mana. Kahayang hidup. Paribasa sanajan hayang kawidadari ama anu bakal ngalaksanakeunana. Toh pati jiwa raga ama pikeun ngabela anu jadi anak. Naon kaberat, naon kasusah. Nuhun ama. Teu acana oge. Hayang kasaha. Hayang ka urang mana. Saha ngaranna. Terah mana. Kok bejakeun ka ama. Sok. Kawin. Nya. Awa deui anu dicita-cita ku putra urang jeung kucing. Saha. Sumadra jeung Syarekani, ama. Sumadra jeung Sirikani. Nah hayang nyanung gitu. Hayang nyanung. Isna ieu. Yang nyanung. Nah naonan teteh make jeung dua-dua meakeun batu. Keun bae. Ih, ulah dua-dua macu. Keun bae da eta mah teu boga salakina duanana ge. Saha? Sumadra jeung Sirikani. Ih, boga. Saha?
panengah panawa Keun bada ubuh cenah diserahun. usaha teh Ku Arjuna. Ayeuna teh cenah keur saemara di mana di negara Amirta. Amarta Nya Amarta eta. Nya. jadi keringayakeun saemara Nya. sahan jadi jagona Anu jadi jagona teh cenah Kutut Gaca. kasep cu numutkeun beja tinu benang dipercaya upama hidup rek nu saemara turta anu jadi jago saemara na teh Gatut Gaca Nya. eta teh jago cu geus kawentar ka mana-mana cenah mah numutkeun beja upama Gatut Gaca teu papanggih jeung musuh tilu poe sok susungkru Wadik ngabaradak maan pasantren ka Kencleng. asna naonan make jeung dibulak-balik kitu Bikin gelucing si Gatut Gaca. Nya. Waniun. na tega lara Tega. pati Kuma isu ke geus hujan. is nah ieu budak teh nya bener hayang kawin Nya. Abah aki ama. ih kawas lain ka bapa wae Hayang kawin. heug teu nanaon ku ama dilaksanakeun nya ngan hidup ayeuna anu rek ini ti dieu kaitu di perjalanan upama aya nu ngahina lawan ku amis budi biar naon amis budi apa ku kasadaran Nya. upama aya nu nyarekan lawan ku seuri upama aya nu pedit lawan ku bageur jeung di perjalanan teh kade ulah ujug takabur jail kaniaya kiri dengki durupak jeung rurumpak ulah jail kapapada urang deui Nya. kakuha ieu kasep seug upama ayeuna hidup ngajalankeun bener bageur tekad ucap jeung lampah bener Nya. Gusti mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat tapi disanarkeun teh ku kabersihan hate kamurnian hate nya Nya. Ayeuna atuh pamitan putra bakal lumampa ka nagara Amirta. Amarta Nya Amirta. Amarta Eta nya Amarta. Nya. Mudah-mudahan siapa munut ginuran siapa nejati kanan. Percaya kana anu kagungan murah kalawan asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Nya. Gusti mah bujeng hinga urang munut sakieu kapan. Nyiptakeun bumi langit sawarga katut naraka Gusti mah teu palu-palu acan. Mudah-mudahan wae. nya bra ngan saacana lumampa hidup teh kudu boga batur heula Naon ama saacana hidup lumampa hidup teh kudu boga batur heula saha? ulah nyorangan jadi ama teh melang Nah saha pibatureun putra? ayeuna Nya. ke tunggu samenit deui aya pibaturun hidup bakal ngrunyung ka dieu Sahanya? nya engke kumaha engke jona Sahayo. Saha? nya engke Sahayo. Sabar atuh da ke mah saha batur. Hayang kawin. isna ieu Nya. Geus kawin cari usaha dek dagang. Dagang kue mangkok. Nya. Sahanya? engke sabtra panepung udah walak lan astra jingga putrana ulah Semar Kuda Pawana anu lumampah ti tumaritis yene telakeun ulah Semar Kuda Pawana leungit tanpa lebih hilang tanpa krana ngaleos tanpa premios ini tanpa pamit ingkar tanpa tugasna pamimpin duka kamana leosna sareng kumaha nasibna itu kasimpulanana atuh dawala sareng astra jingga anu maksudna milari ingkang rama oge panengah panawat Dipati Arjuna
aprak-aprak nyuk-nyuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing nete akar ngejangkar. Punten kulan Ya. Sama saya tahun. punten kulan ya hanya bu benar eueuh pribumina jempling ieu nya tilawang ningal ka jalan sanes deui saha pijalmaeunana nu daek kageleng roda kageleng roda Naonan teh lah. ana panatik teuing Batur bapak eueuh der hahariringan. sugana aya nu ngalungan atuh nya punten kulan Saha di luar. abdi ieu kulan saha dilebet Ih kalah malikeun. saha naon teh Bumi ngaku. Beok gitu. Bukan sama. Tukangannya bakal. yap ka dieu kalebet tamu sawios kulan di dieu we canak amparanana ka dieu Ih. ka dieu ieu kumaha jeblok Kapan didinya aya pancuran kukumah tadinya. ieu senana pageuh dipaku nya Aya jelema kitu nya ama. Yap ka dieu. punten kulan Oi. kebenaran ieu manggih ieu Non. aya pasantren Heuy minta kejo. nya hanahang hayang dahar punten kulan datang nidatangan demam datang nidatangan demam ingkang samyapada Ada pemekar. punten kulan mangga mang Gusti Iya. eta nu ngomong teh murunya Masalah deui. nuhun Gusti geuningan aya makhluk anu leuwih goreng patut ti abdi nya aya leuwihna sakieu maka sep cahayana ge nyui-nyuyan Naon aing nyui marukana. Sareng saha mang? Sharing saha mang? itu sareng pun bojok ulang Cenah ka dieu atuh. ka dieu a Ieu. Kuncin mau. Ieu garwa teh mang. Nah, ana ye kok cekuring teh jeung sa cenah ka dieu ai cekuring teh jeung pun bojok Karena bisa ngomong teh ka mana karep. Halo. Cangeh garul itu. nah maka jeung cangeh gar non teh nya Kuncin mawon bulan bahaki. nu Saha kakasi engawe ieu teh tumaros sumu. Saha kakasi teh nu Saha ngaranna? abdi kan? Nya. Nya. Anu katelah mah abdi teh komayana kan? Mana tuh? manya ieu komayana dibakutet ku samping orok Imanya kemana nak itu? Cicing siapa natik teuing Saha komayana kan? Komayana. Kumayana ngaranna? Nya kan? Urang mana anjeun? Abdi kan? Urang mana? Abdi Nya. ditutugan. mana tutugan teh Heh? mana tutugan teh Di Jepang teh ngidul. Tutugan apa Romi?
dupi ieu anu tukang saha Eta nu payang padudanana saha? lu padudanya lu nya hayang teuing misa sedikit rok da budak eta abdi kulan nya anu katelah mah abdi teh Dewi Sinta kulan Dewi Sinta tapi kapasiksak gitu anak kabina-bina teuing manya aya komayana henteu eta dinaon henteu eta we nya henteu entring-entringan nya urang mana anjeun Dewi Sinta abdi nya di RRT kulang ieu nu katelah si Bruce Lee ieu Ari maksad abdi nya kaprak-kaprakane kulan Naon maksudnya? kaprak-kaprakane kulan dola ieu pake ku silai ngomong euy dah dek geus teu kuat beuteung lu Aku naon? pupurilitan gitu na ka mana nanti nyaho seuing budak yatim dek teh euy Yatim. heueuh Yatim kumaha? teu nyaho Ya tante. bapak ti leungit Itu. kieu kulan bah aki abdi pangna nyuk-nyuk suku gunung mapai lawang anu jungkrang nalungtik pasin anu lungkawing nete akar ngeminjang karta tepi kaki yeuh nya bisul beunyeur jadi deui ceuk abdi oge nya ari kitu abdi teh neangan pun bapa kumaha mah abdi teh neangan pun bapa kulan teh aya Bapak naon? bapa we bapa abdi bapa Semar gitu jadi bapak mang teh Semar ngaranna Semar nya urang mana Titu Maritis kulan kampung Tumaritis desa mana kulan desa naon ngaranna desana nya desa Alengka kulan na gorowong di Munyong Painya cuma di desa Alengka. cicingnya tuh nya naon pangna eueuh ti Tumaritis bapak mang aduh kating naon teteh kulan da duka kakidu duka ka mana teteh maksudna duka cek abdi oge sareng disarengan ku panengah Panawa anu katelah Dipati Arjuna teh leungit tanpa lebih hilang tanpa karana enak aya saha teh kepala daerah Madukara cek abdi oge saha ngaranna nya Arjuna naha make leungit kulan make leungit duka ka mana duka korupsi teteh duka naon nya ai wartosna mah namut artos 6 juta cenah nya ai kawitna mah namut serang cenah nya tuluy dihakan ieu ngomong teh ka mana karap oh datengeun atuh keur nulutik mah kur ciak we nya sedengkeun wariskeun ka kuring teteh sawah teh nya untung hayang dibere warisan di kolot mah dieu nya doana anu penting mah nya dupi bah aki saha kakasih kula nya anu katelah aki teh ngaran mah Sukma Pawana Sukma Pawana panita nya anu katelah mah panitangan eueuh kabisa we panita oge ari ieu garwa islain ieu teh anak kaula Gusti ti saha indungna nya paling-paling ge entog belum Kula salah tafsir. nya saha kakasihna ieu putra teh anu katelah nya bocah ireng pelan bocah ireng banar areng bocah ireng sugan teh banar areng nya paingan cak petruk nya Cabuk sia. galak lu ulah diheureuyaan mah ieu teh teu bisaeun basa lemes nya jeung teu payaan bocah ireng nya
putra anak kaula cing nyuhunkeun pitulung nawe kulan nya panita ai panita teh tukang ilmu ai ilmu teh wajib pake nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh nya nyuhunkeun pitulung cing kedah ka mana abdi ieu milarian ku bapa sareng dunungan abdi duduh teuing mang abdi kulan heug bisa kapanggih Arjuna jeung bapak mang anu ngaran Semar nya tapi kudu panganterkeun heula anak kaula ka mana ulah panganterkeun anak kaula hayang ulin ka nagara Amarta hayang ulin ka nagara Amarta dah di mana-mana engke emang nganterkeun ieu anak kaula anu ngaranna bocah ireng engke di nagara Amarta bapak mang bakal panggih Arjuna bakal panggih salah teuk ceuli kaula ke coba aki nya barang siang heueuh euy kumaha kira-kirana kersa mang pikeun ngasuh anak kaula ulin lumampah ka nagara Amarta. Cisudi abdi ganteuy ngasuh nu kitu. Daerah eukeul mah eukeul urang teh jelema hina kacamata manu kitu beuki dihina we mureun kudu ngahina teh. Ayeuna mah ulah nempo jelemana. Urang tempo duitna we duit. Pokona mah duit geus ayeuna mah. Ih, kasar bisa ngomong teh. Ujung dula dulu. Jangan sampai lah begitu. Gitu aya mah duit teh duit. Ulah dipanang kana rupana jeung deui ulang panang tek bakal kahasilan teh di akhir kamud. Dian nya bakal panggih cenah bapak urang. Ieu teh laras ki salah ciduhan kaula kumaha. Kitu nya piraku kaula ngabohong. Kumaha daer lanturkeun kuring mang dowaya Nah apalun deui lain Dewi Sinta lain Dorna dawala jeung ceput ngaranna Ya. jeung Astajinga Puas. percaya anak kaula mah tara beunang dibohongan sanajan beri goreng patut oge Gusti kitu nya sakitu kasimpulan mangga atuh teu nanaon ki bra kade hidupnya anak ama hidup anu ayeuna geus boga ilmu saeutik-eutikeun prak gerap pikeun nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh kade ilmu dibawa teu bener sanajan rongkah eta ilmu tetep we bakal jadi runtah engkena upama dijalankeun teu bener ulah takabur nya mudah-mudahan wae ama siapa munut ginuluran siapa nejati nekanan bra kasep geura lumampahnya jeung deui salebeuting ti eta kasep anak ama jeung dawala jeung Astajinga mangkade amalkeun ilmu teh lamun ilmu teu diamalkeun sarua jeung tangkal akaran sabalikna lamun ilmu atawa lamun amal tanpa ilmu guntang gantung hukumna lir lebu katebak angin ayeuna ilmu amalkeun ikhlaskeun jeung ridokeun semohon mudah-mudahan we mangga ama ieu kasep pileuyan amanya putra mudah-mudahan aya dina penang tayungan anu maha kawasa nya bra sakitu saacana ayeuna tidak bocah ireng kalayan Astajinga oge dawala lumampah ka itu ditiup ku kaula sangkan ulah aya nu wawuheun ka dawala jeung ka Astajinga nya semohon pelan moal aya nu wawuheun ka Mang Astajinga jeung dawala moal sakitu duh kunaon nyelek euy nya bra sakitu kasimpulanana amin ama bra kasep didoakeun ku amacing salamet mangga
atuh. Berarti Ari abdi kumaha ieu? Tuturkeun itu anak kaulanya. Sumuhun atuh pileuleuyana sapunyere pegat simpai bah aki nya bra. Astajina ongkosna. Teu boga duit sapeser goweng kaula teh. Percaya ka anak kaula loba duitnya grejit. Sumuhun atuh mangaki kelana. Kaula bakal amanat heulanya. Sumuhun di mana-mana engke anak kaula aya kacilakaan di negara Amarta. Sumuhun. Sama tinggalan kaula panita sukma pawana. Engke kaula bakal datang ka hareupeun anjeun tur tak ka hareupeun anak kaula anu cilaka engke. Bisi ima bisi. Bisi lain bakal bisi. Sumuhun mangaki ulah ai itu naon? Rorodaan barudak catik teh. Bade ditamu teh ku abdi sareng muningna. Jig cenah naon jig. Sumuhun itu ngageyot teh jiga entok jalukna. Nya jig. Astra jinggalan dawala oge bocah kirang anu sami diringkeun ku dawala sengas tajinga. Kalayang nyanak rorodaan oge muningna ditalikeun ka rorodaan lajeng telat ngayakeun sempaguyun di perjalanan. Kitu kalumampakna astajinga landawala